aing, Kang. Mumu salam kok. Tik jeung sia tik ya. Asik, kirain aing sendet mereka si Mumu. Atuh moal Tika, kaboga aing geus sia, manya aing mereka si Mumu. Bisina be. Nuhun ya. Tika suka. Suka dong. Syukurlah, aing suka mah. Berarti aing teh sia-sia dong mulikeun eta jeung sia. Heuh Pong, jadi makin cinta bae aing ka sia. Harus dong. Barusan aing mah jadi kambing conge bae lah Juna. Ulah baper atuh Mu. Nyaho, makana ge mu geraneangan kabogo supaya sian teh jadi kambing conge deui. Babari meureun ngan kabogo, puguh harese. Ya mah rese sih mu ditangankeuna. Emang siang boga kabogo kos kumaha gitu mu? Aing mah teu muluk-muluk, tipe lalaki nu kuaing hayang mah cukup anu bager, jujur, sabar aja anu taat kana agamana. Waduh mu eta mah aing jasa mah. Di, sia mah jelema calang produk gagal. Eta sia Tika sembarangan bae ngomong, ieu mah calang cenah. Anu calang mah endog Tika, lain aing. Endog. Benci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Met. Saya pakaian kos kiai gede wae, Met. Keren. Cocok aing ho. Entah sih, Met. Persen ento. Oh, Met, cocok. Benjama tadi salah ngomong. Aing ngomong udah bener sih ya. Ampura tuh, Met. Geus, Met, ulah marah-marah bae. Kan ka Met ayeuna mah geus berubah. Sorry Jo, Pawan. Ang saya tuh. Kemana, Met? Gunanya bae. Nek ka Mekah aing mah ilu moal sia. Ke Mekah. Untuk muka haji tak ka Met? Lain, nek misangan onta. Misangan onta. Oh, naon sia? Bingung tah? Aing misangan onta. Benjo bingung. Kok bisanya aya otak ngisangan onta? Anjir sekali aing. Aduh. Sabar, Met, sabar. Ih. Met kudu bisa nahan emosi, ulah marah-marah bae. Astagfirullahaladzim. Sia sih nona ge mancing emosi aing bae. Korak dipancing sakitu doang, ge laju bae lah ka Met mah. Kunaon aing sono kunjung onta. Lalagaan ge, ilagaan doang ge. Orang sayang. Heuh. Kapan? Hudang. Ih, malah hees, Pan. Sia aing kahesan tip. Sia aku kebal ge. Geus merebok deui beudeng aing. Hampura, kan masak mina heula jadi kebal. Mang saya ge, dari mana urang? Geus di bae lah. Jadi tip lah. Astagfirullahaladzim. Muji sia budak muji. Macak kunaon? Met, sia tumben make pakaian kos kieu. Tip, Mang Deden, ka Met, kuari mah geus insap. Insap. Met, kayaknya sih mah salah minum obat ya, Met. Oh, Met, siapa nginum paramek meureun. Lain es kamek pan sama cacingan. Sembarangan sia. Gas ya, koin sita. Coba. Met. Ulah kami lapar jasa yuk. Oh, Met, Tak bisa. Pokoknya ieu koin sita. Geus karolot 5 paruasa sia duaan. Teu jadi naon meureun? sajadina be, Met. Jadi Batman ge kajen lah. Medan. Ngojo. Ingat dosa dah, geus karolot, kudu rajin puasana, kan geus kewajiban, kudu dilaksanakeun. Betul ka Met? Betul na Benjo. Naon nih, Dak? Iya, Bek, Mang Deden yang si Latif. Dek batal puasa tuh, jelemi tuh. Eta sia istighfar coba sedak, istighfar. Jelema model kimak ke orokna. Teu diadanan ku kolotna. Coba adanan bek. Lain kudu diadanan nu kos kieu mah Met, tapi kudu dipujian. Rintik. Naon aing neuk pae meureun di pujian ku sia. Nyaho sia. Oh, bek pujian bae dik. Ayo, Let's go. Met, eta mie hendak dibawa ke mana? dak diamankeun ku aing. Bising diharakan ku saria. Met, lapar jasa kami yeuh. Oh, Met. Bawa bae dik Met, tuman kena belajar para luasa, kena full ya. Nah, si Rintik. Mana geus karolot puasa. Ku campur bae. Udah sama lapar kami dah. Ya, sok ngompenan buk. Lucunya mau boneka. Mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met, saya tumben amat make pakaian gitu. Homet tumben amat sih pakaian kos gitu. Kasih tahu Jo. Jadi kieu da, ka Met ayeuna mah geus insap, geus jadi jelema soleh, geus teu jadi jawara deui. Alhamdulillah tuh. Ai kitu mah, kamu jadi resep ngadengin Met. Iya dong. Tapi Jo,
Kok eta sia mawa mie sih? Sia teu puasa tah? Ih, puasa kok. Iya mah, boga Mang Didin jeung Selatip. Tadi jelema dua anak batal puasa. Mang Didi nih batal puasa deui tah? Heuh, Mu. Tapi terjadi kok batal puasa nage. Soalnya Mina dicokot paksa ku aing mu. Hebat tau aing. Berhasil nyegah budak batal puasa. Met, kunan ku sia dicokot paksa, kan eta boga budak. Aing sia kumaha sih mu? Kan aing mah nyokot paksa ke demi kebaikan budak supaya ulah batal puasa. Tapi ulah mencokot-cokot bae. Urang mah sebagai umat muslim cuman berkewajiban untuk saling mengingatkan. Namun urang geus mengingatkan tapi manehna tetep neuk batal puasa bae mah geus antepkeun. Eta mah kana jadi urusan manehna jeung Allah. Nah, bener tah omongan si Mumu. Oh, gitu. Jadi kumaha balik ke dieu tah budak. Terserah sia sih Met eta mah. Terus kumaha yo? Oh, geus hayu balikeun deui ge, Met. Oke. Tapi mu sore daek tuh ngabuburit cing aing. Dik, cenah kaburit mah sore. Endek, Kapang. Iyalah, Mu, masa enggak? Hayu ge Met. Bener mu? Heeh. Asik ya, keres-keres. Met, bejoy lu ho. Ulah saya mah di tiba buritana di sawah aja anak bangkong. Maedan. Sayo, antri lah Kabang Didin. Mau sore jadinya ngabuburit. Heuh Met, hayu. Mantap, kelar. Ayo, Jo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tik, Mu. Aya naonnya si Memet kok bisa berubah drastis kos gitu sih? Geus menang hidayah meureun, Pong. Heueuh, alhamdulillah bae. Percaya aing mah, Mu, bener be. Aneh. Met, ieu neuk dibikeun bae tah ka budak. Ulah, Jo. Lapar aing mengdahakan ku aing. Memet teu puasa. Henteu, Jo. Aing keur sahur. Teu baca niat. Memet maedan he. Terus sedek naon? Lek dahar. Medan. Kuku bejo kaburangan Met, teh lu sahur. Asal mas ya. Met gedemet. Nah, sih Iya mah. Anu ngeuseun daus sih. yang itu di mah aman. Lu kosong. Oh. Udah aja. Gebok, makan bismillah. Eta sia. Tempo ge tuh. Wah, Haram jada eta si Memet jeung Sina Benjo. Yuk, jangan. Kak Memet, na Benjo, mantep ya. Ngomong be, sia sok bener ka kami. Aing poho, horeng. Aing poho ndak aing kesau can macan net puasa dah. Alah, alasan. Nyamu kos kieu disebut setan ngarupa jelema ge, nu kos kieu. Kasubek sembarangan bae ngomong. Kasubek mah can pernah di ciduhan juriknya. Ciduhan Met. Etos ya, nama suami si Benjo. Woi, aya naon sih ya? Iya, Pong. Tadi mah si Memet jeung si Benjo ngulah-ngulah kami nih batal puasa. Malah mah mina diakan ku manehna. Jeuleuh tuh. Kok gitu sih sia Met? Si Benjo imu gara-garana ngagoda aing bae ngajakan dahar. Maedan, nyalakeun benjo pan. Oh, masih ya gara-garana. Emang gesareun bae Met nepo sia berubah horeng kos kitu keneh bae kelakuanna. Nyawa sia Met kirain kami mah siang geus bener-bener insaf. Maksud sia naon, Met? Aya papakean kos kiai, aya kelakuan kos kitu. Aneh yang ka sia. Si Memet mah sabarana mah cuma pura-pura insaf doang, Mu. Pura-pura insap. Pura-pura insaf karena hayang cari muka doang ka sia, Mu. Kok ka aing? Tadi Benjo jeung Memet ngadenge obrolan sia anu ieu ya. Aing mah teu muluk-muluk, tipe lalaki nu kuaing hayang mah cukup anu bager, jujur, sabar jeung anu taat kana agamana. Waduh, eta mah aing jasa, Mu, aing jasa mah. Gitu dak. Oh, gitu. Pantesan tiba-tiba insaf. Met ku aya bae sia mah. Hampura mu, tapi urang jadikeun ngabuburit. Bong. Pira aku tuh jadi Memet geus sahar-haron be. Bodo amat. Mu, mending ngabuburit jeung aing bae yuk. Tompel. Mu, mending jeung aing bae ha. Saya kabehan urang ngabuburit dari kecuali iya si Memet jeung si Benjo udah diajakan. Asik. Kana puasa. Met, ayo Met, orang ngabuburit doan Met. Gara-gara sia